Gusti Agung. Ya dina pikiran teh muter pagawean we jeung hayang gawe itu kumaha nya. Lihat kudu dola gitu jeung kopi kudu geus nu kieu ieu teh pantas we dina pikiran teh hayang gawe wae. Kumaha atuh nya kopi heula gitu kopi aya wadahna nu kieu lain cangkir lain gelas gitu. Aduh Gusti naik gawe gerak cari sini dulu dah pokok aduh bensin mana bensin kemana bensin aduh bawa si baron gitu di bawah bensin teh mah leungit wae geus tilu tah penting ayeuna teh ku si baron gitu alah mana tuh bensin lampu yang di lain bensin iya deh aduh lah atuh gitu Pak da eta dina pikiran teh ngan hantam we gawe gawe teu boga ijazah da baheula sakola teh urang nepikeun ka SMP da zaman kiwari mah moal payu geura ijazah SMP kumaha tuh nya gawe itu asa kurang kumaha gitu nya sing dikobong teh can tenang pikiran teh anu pikiran hayang gawe wae parem sadar parem sini aduh aing euy kopi teh gitu duit tuh jeung kopi masak kurang mantep ya teh kurang so sweet gitu tuh sama lo teh cewek gitu ya kopi juga naya hubungan kopi tagihan sih dah weh kopi nah aing hayang dia memang kopi lah kopi naon ieu ya sangeuna teh kopi keur rumah da sagarangeuna atuh pat bejakeut kunaon mana ngaulang we atuh teh urang teh lieur tipe ting kamari ya teh urang teh puguh pikiran teh dina pikiran teh gawe we jeung hayang gawe gitu urang teh panggawe mau bisa merantu boga ijazah mah ya sae naon itu SMP nyata bari jeung ting tamat ting teu poho deui SMP ge ai maneh di lieur atuh gawe pan kolot buta sawah domba loba pebalatan naon gawe ieu maneh beda deui pada tema kolot aturon da kurang geus dewasa kieu mah atuh kumaha gitu minta ke kolot urang teh pararugu panan urang teh bingung jeung sepupu we gitu kita kurang teh pikiran hayang gawe ron udah gawe susah atuh ijazah ningan ijazah eta urang jadi bingung teh ijazah SMP bari jeung ting tamat ting teu poho deui gitu teh urang teh ijazah teh ting di mana di poho nundan oge itu urang teh tak bingung urang teh aduh tika penting kamari tinggal ngulang we terfokus orang teh kudu bingung keo sebenarnya mah jadi santri mah geus di naon gitu istilahna mah geus dijamin lah senegali geuranya model ayeuna alumni teu sakola sugan tamat SMP henteu tapi buktina ning dina pada buktina jadi pengusaha teh mah aya nu jadi pejabat teh mah loba jadi urang teh sebagai santri mah ngadoa we lah khususna ngadoa teu kudu ringrang gitu istilahna mah teu kudu dipibingung lah istilahna mah gitu. Nah, yeuna keur naon sakola tinggi-tinggi ngadon ka pinter tapi ka belenger teu pantes. Jadi gitu. Daripada pinter mending kene ngarti. Jadi nu ngarti mah pasti pinter gitu.
tapi nu pinter belum pinter ngerti gitu modelan jika nama tuh aing ngawarat ya eta maneh aduh aing tuh urang bunga ron mana datang ka dieu ajan kopi tinggal sakieu-kieuna gitu aing beta nyangan kopi di luar eta urang teh darek kagoroan maneh urang teh bingung teh kopi kur sagelas berejek saeutik deui gitu Kedarin gelas di ieu mah duh plastik itu dah kumaha itu plastik kos di terminal ya bingung urang tapi ngeunah we turun urang pun mana yang datang ke dia ron terus ya kayak aya naon mah curhat we kalem aing mah jadi pelacur pelayan curhat mantap eta kali itu lah sok aturan mau udah mau ari ron mau atuh sok atuh nuhun wae lah pino tong dibawa ke cenah batu ngan kopi bayan padang hiji kalau itu mana? Semoga, ayo atuh. Kopi lah, sedikit wae. Getol. Wah, ngopi ya. Asik. Aing menang kopi. Kopi dulu. Benar. Tapi siapa gitu naon ngadon curhat geura aing tapi ngadon curhat aing lieur aing naon teu masalah gawe hayang gawe cenah mah teh siapa nek gawe gawe di mana teuing tapi teu boga ijazah bingung aing ge sebenarnya ada urang hayang kawin kumaha gitu hayang kawin tapi atuh kawin aing maneh beungeunah kawin maksudnya teu boga modalna eta terbuka modal bingung teuing dari santri mah da teu gawe udah kumaha geus we ngimu tuyul atulah ya duit mah terus teh aing ngadon curhatan pieur aing datang ka dieu ngadon curhat datang ka dieu ngadon curhat aing curhat ka saha gitu aing curhat eta ya curhat naonnya tadi saha Assalamualaikum naon mah ucit ieu mah curhat di kaet sia mah encetan lah aing sok aing teh ngeunah ieu tiga halik panehna atuh di dinya buru pencetan sok buru je sok adalah anjing geunah aja Joy, aing nyeun sairan sia dengekeun ku maneh heuh. Sok naon mah? Ngeunaheun teu heuh. Urang kudu bisa, kudu berkarya maneh. Naon mah? Minimal bisa nyeun sairan atuh. Sairan dengekeun naon? ku maneh aing sairan ye. Aduh emak, aduh bapak, kieu geuning karasana. Hirup di kobong bahagia, aduh karasa nikmatna. Edan teh aing. Teu Edan gitu kehet. edan. Siap ngebut edan ka aing. Geus deh aing ngolor tadi tuh ini lah. nuhun Sami. Orang teh ngata kopi kan ngadon pencetan aing dicarekan di